ieu bae manggih-manggih barang nu sakti ya ka aing. Ulah cerek batur aing. Ngadengena menang anu. Aduh. Woi. Naon ieu nya? Ieu di dalok jimat teh ieu kitunya. Datang di mana ieu? Banyak di luhur langit ieu kos ieu. Waduh, mau mana ge ieu milik ieu kalau kumaha ge ieu. Wah. Lumayan ya lah. Woi, sengit deh. Wih, keren aingnya. Wih, mantap ya. Nah, aing ieu jimat geus meunang. Ah, ini ka ditu lah ka saung. Woi. Kemana eta nangan dukun deui nya? Eta nyele di YouTube na ku aing. Eta dukun sakti. Aing nyaho aing kasaktiana. Yo aing yo. Anu di itu tuh di kampung sebelah. Bang satu kawanianan ngomong-ngomong sakti. Aing sakti mah. Oh. Trek ieu tetangga yo. Tek orang lembur cenah. Di dieu yo. Saungna mana ya? Itu urnya saungna tuh. Ih, aya jelema keur macul eta. Lain nanya lah jelema eta. Ih, sorban naon ieu nya? Manik mantap kieu ieu bersih deh. Seungit deh ieu. Waduh. Ya, izin praktek poin ke ieu. Tambah sakti bae lajuna kieu. Ganteng nya. Oh. Seungit. Geus kieu mah aing bener jadi dukun asli ya sakti geus ide aing geus menang kos kieu. Wah, batur mah puasa aing mendatang sarangan. Nah, iya ya. Don. Woi, Mang. Naon? Iya, Mang. Rek nanyakeun yo. Naon nangkeun aing? Rek nanyakeun si ieu dukun anu sakti di dia. Oh, dukun sakti. Oh. Saung ditu jauh kene. Saung. Oh, itu mana saung atuh? Jalan ka dia tuh. Oh, gitu lempeng wae. Kayak kapange saung hiji di dinya. Oh. Tanggal gedang. Oh, atuh nya. Oh. Nun. Oh, los ke ditu, ajak gelut kunaon kumaneh. Ajak gelut. Oh. Apa jawara eta mah? Jawara. Oh, boleh itu ge. Oh, tuh Mang ya. Ayo, Mang. Yo. Itunya. Oh. Lain. Wah, aing sakti mas sebenarnya. Lain manehna. Urang mah teu nyaho, Mang. Hah? Teu nyaho, mangga besok ka ditu. Oh. Eta jelmana ieu di ditu tuh. Gede lah kata jelma aing eta wani eta ka jelma dukun. Dipacok we jeung pacu ge. Enggak sia, teu pugu-pugu gubrak-gubrak ke saung aing. Weh, teu nyaho sia ka aing yo. Teu nyaho. Enggak sia gubrak-gubrak ke saung aing. Si anu aya di YouTube ya? Ye, heuh, rek naon ayo. Sia anu dukun minum cai serangan. Bener, aing. Sia, rek naon ayo? Aing sakti mah. Cek sia sakti ge. Dolokeun aing ku sia. Ayo jeung aing mah. Seberapa hebat na sia ka aing. Yo. Geus ti ditu dibantenkeun. Dibantenkeun deui ka Banten ditu deui ka ujung kulon. Yo aing yo. Geus beak poin ditu. Jualan cilok. Nah, ngomong ti kaler ti kidul. Aya kita ka ditu ge nya dagang cilok. Yo. Tukang tani ya. Wow. Ayo, nak lagu naon nih aing? Ayo. Ayen, letik. Awak bagi gos kitu lah. Ayo, wah, lemen. Ayo. Ya. Ampun ya. Oh, salam cuna tuh, salam cuna. Ayo, yuk. Yuknya. Yuk. Yuk, atuh di yuk lah. Kumaha. Dia perlu naon yuk. Datang ka dia. Rek minta cai lah. Cai naon? Cai teh jampe. Oh, gitu. Lain, yuk jualan cilok pula, supaya laku. Iya. Ayo, bisa tuh, Mbah.
atuh bisa baik. Nu penting mah lah tuh ngaran-ngaran jampe ieu pan meureun ngarti meureun. Ayo coba kumaha tuh bisa baik karak ulah dagang. Ayo, Aju aju. jawara ge Abah mah siap. Aju syarat naon yuk? Atuh syarat malah kudu ngarti be. Iya. Boga rokok doang. Yang duit cukup tak? Waduh, udah kain kumaha ieu. Leutik amat tinggi persyaratan ieu. Pancena gede mah sakitu mah. Geus lah. Yang penting mah berhasil be lah. Iya, Dagangna. jualan cilok kula supaya laku. Ya. Siap. Di ujung kulon, di Banten jualan cilok. Geus daguan. Abah mah geus paham pasti yang laku lah. Insyaallah ke mudah-mudahan be lancar. Coba dijajali sorban dia. Bismillahirrohmanirrohim. Geus ceng. Udah balik. Lu hujan kieu. Geus dagang mah kege laku insyaallah hidayat mah. Tuh Mbah. Ayo. Ampunannya Ada tadi jalanannya. orang lalagaan tadinya. Siap. Sakti. Siap. Ya. Aing mah aneh ka dukun. Aing ge di mana ge cai dibikin ka ieu ka konsumenna. Ieu mah malah dinum serangan. Yang penting mah laku aing dagang. Udah amat.